matakna heg nempo atuh panon teh kaharep lain nempoan emas kana leungeun abongnya limbil edek pamer ece teh sugan we araya heg kete ka urang nanya ece ka mana dek meuli emas urang teh mengpeung araraya ngararumpul sugan we nanya atuh ka urang. Dek ka mana atuh ce menikot gaya kitu? Si Jana dek ngelikeun duit ladang kamari cair. Ih, cek mis mah meuni nyahoan. Hayu atuh ah, urang itu keur ditungguan ku Gojek. Yes. Ladang nangiem ge geus sombong. Kebeneran araraya. Tah kitu. Oleh tuh bagus balik tuh. Wow. Aduh, si Oco eta emasna meni rencem kitu. Apaan ngahaja menang cair ladang di Bang Emok ari kitu mah katempo dibelikeun aya ieu katempo buktina ulah kecek beja cepi terima cair teh duitna dipake mayaran hutang dek nyaingan urang meuli emas di mana ce nya di toko emas atuh ce piraku dek di toko emas doble. Ya, Haji mah ngabejaan. Tuh, mulai beli emas di toko Hegar Caang. Nah, naon gitu Cah Haji, make jeung kudu meuli di toko emas Hegar Caang. Kahiji, emasna murni. Kadua, najan leutik emasna, tapi gede duitna. Nya, henteu gede emasna, tapi eueuh duitna. Ih, Cah Haji mah ngabejaan we, ari kitu mah hitung-hitung dandan duit. Ah, ari Cah Haji, da abi mah lain keur teu deuneun. Nah, kenaon atuh? Ah, ameh katempo ku batur ari Cah Haji. Heg nempo atuh tati lempang teh lain kalah kahageang teu puguh teu waras budak teh. Waduh ari Oce nyebutkeun manusia teu waras matakna heg nempo atuh panon teh kaharep lain nempoan emas kana leungeun abongnya limbil edek pamer ece teh sangonahna ka aing nyebutkeun jelema teu waras. Kebenaran araraya gosip terbaru wow di kampung ini Tati atau Bella tenis jadi aya gosip terbaru gosip terbaru pokoknya mah geus nyaho Tati cepitri rencep ku emasnya geus nyalaraho geuning gosip terbaru nah enggak suka Tati mah enggak suka geus nyalaraho mah